Masyarakat Kudus dalam yang diberikan pemerintah pusat COVID-19 dengan menyebarnya varian dari 20.000 per hari. Ironisnya lonjakan kasus yang terjadi di tanah air berkontribusi pada peningkatan bertambah cukup signifikan. Di 1 sampai dengan 10 Juni, COVID-19 membuat layanan kesehatan di ambang kolaps setelah serbuan pasien COVID-19 di berbagai daerah. Cerita singkat mestinya nyaritakeun kayaan zaman Kihuani. Genjling ka keueung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawarti anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita atanapi dongeng Sunda di mana bayayana. Mugia sadayana raya dina kawilujengan, sehat lahir sinareng batin, kalayan aya dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dangket ieu pribados tiasa nepangandi para wargi sadayana. Dina danget ieu pribados seja midangkeun heula carita atanapi dongeng Sunda atanapi carita singkatnya anu ngabantun judul Genjleung ka Keueung. Sumangga atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carita Genjleung ka Keueung seja di kawitan wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia, lain oge hirup di alam dunya ari teu rame mah. Ti kulon sing jorowo, ti palebah wetan sing koceak, ti kaler oge ngadon sing gerewe, kawas nu embung eleh ti palebah kidul ngadon sing hariul. Sorak sirine ambulan anu balawiri di jalan sing hariung. Estu matak nambahan saberna hate jalma anu keur dirungrung kabingung. Bingung da puguh kieu kaayaan teh kurang-kurang lamah matak bugak pilampaheun jeung matak reuntas sumanget jeung pangharepan. Nu digarawe khususna mah pagawe swasta atawa tukang buburuh nu salawasna aya dina tungtung curug batur ceuk paribasana. Ngadon sing hariul da puguh loba nu dieureunkeun digawena teh. Nya ari pikeun pagawe negeri onaman mah meureun moal ieu jadi pasoalan. Najan teu arasup kantor oge atawa digarawena di imah. Apan ari gaji mah meureun tetep aya, meureun. Ieu mah pikeun rahayat biasa, nu bati koreh-koreh cok. Da sing koceak soteh ku hiji ku dua apanan geuning. Lainna pedah sieun-sieun ting ku wabah nu keur nerekap.
Da eta ge sieun mah sieun. Turu eta oge geus nurutkeun anjuran pamarentah. Kudu bisa adaptasi kebiasaan baru cenah. Nalika kapaksa kudu keluar ti imah teh. Teu boleh kudu sesuai jeung prokes. Nya eta oge kangaranan jalma rea rupa-rupa pan geuning. Aya nu nurut. Aya oge nu wangkelang. Nya nu wangkelang mah nganggap teu pira. Da puguh ari warugana mah meureun harita teh berkah. Teu gering teu sing palebah dinyana mah. Aya oge nu gering sote pedah loba we loba kalelebahan lantaran soak ngabireungeuh kaayaan meureun. Atuh da berita teh di mana kan haben we kawas nu ngahaja nyipta-nyipta kahariwang. Da geuning buktina ieu mah lolobana oge nu sieun konceakso teh mikiran resiko hirup. Sokomo nu imahna masih keneh ngontrak di pakotaan. Ditambah kusametan kakosipah nu teu hayang nyaho pan unggal bulan teh teu meunang henteu tetep kudu aya. Acan nu boga budak nu keur meujeunna barongkeakan mah karana oge budak nalika hayang jajan teh geuning kajon ceurik ku goleran di buruan mun teu dilaksanakeun kahayangna teh. Atuh di dapur nu sakuduna ngebul dipake nyangu atawa usuk asak pikeun eusi beuteung kudu jadi pamajikan oge. Mindeng loba rehena minangka gagantina rameso teh ku gegerewekanana we saolah meupeuskeun yang meureun. Da sidik eueuh beas pikeun ngejo-ngejo acan. Katambah gas, cai galon, token listrik jeung sajabana. Nu kabeh oge kudu dibeuli pan geuning. Nyalaina teu naon kitu, lainna ngaleuleungit eta oge. Da meureun pamarentah teh teu cicingeun ieu. Keur nu alus milik mah geuning kabagean mangrupa sumbangan keur sakalieun berak wae mah. Nya nu kabagean eta oge. Dari nu bengkok ti koromah najan bulak-balik nananyakeun ka RT oge. Pokna teh eueuh cenah eueuh datana. Sakitu ti heula teh ditagihan ku RT teh fotokopi KK cenah jeung KTP. Ari dina waktuna mah aya eta teh nu teu kacatet geuninganan, heuda eueuh ti dituna cenah. Nadalah kudu dikumaha deui, dajan nepi ka pasea jeung RT oge da sidik lain salah RT. Atuh antukna mah iwati ngasin we sabari neureuyan ciduh sajeroning ngadengekeun reangna bebenyit nu keur ceurik patarik-tarik. Dialokan ku pidato ibu nagara sabari kawas nu aral eta teh nyarekan budak nu keur rewel teh. Kurang-kurang nama nu jadi kepala rumah tangga matak jangar atuh mikiranna oge. Beda lainna teu diikhtiaran eta oge. Geus puguh digawena oge pan dieureunkeun. Matak dek boga duit ti mana. Ari dek pecelak celok ka tatangga da sidik sarua. Tong boro mikiran batur meureunan. Da keur maranehna oge cantang tu aya. Dek unyak anyu ka warung geus teu dipercaya. Da geus loba teuing hutang nu can kabayar. Ari rek budak gade atawa jujualan. Beuna rek kudu naon kudu dijual atuh. Pan sidik geus teu bogana naon. Mun teh mah ninggang di parang jalma ipis iman tur geus poekeun jigana aya paukeun mah moal make jeung kudu mikir deui. Tangtuna bakal dipelakonan pila kadar keur ngaganjel eusi beuteung nu jadi anak pamajikan. Asidik ngarep-ngarep tembus togel mah geuning nomor togel
Gimanaun da sababaraha kali dipasang oge adon hayuh wae ka laut cenah. Adon capek hate we ngotretna, meni teu beurang teu peuting teh ngaguhutrut we ngotret. Mes-mes nepak tarang. Kitu di antarana kaayaan rahayat nu kabeneran we meureunan parengkeur goreng milik dina mangsa harita. Caritaan sarupa kitu teh teu beda jeung nu keur dicaritakeun ku Ohen nu memang keur pada narangap ku kadang warga lembur Pasir Terong. Harita teh Ohen sabari mak praksila tur ngalepus udud jarum coklat di warungna Ceu Uyun. Keur nyaritakeun pangalamanana salila digawe kuli bangunan cenah di kota mangkukna. Heueuh meuni ketir cenah hirup di kota teh. Nu matak manehna oge balik ka lembur cenah. Najan di teu meunangkeun ku aturan oge. Ya daripada ayeuna bertahan cicing di kota ngadon kata langsara kawas nu karandapan ku tatangga kontrakanana nu dicaritakeun tadi. Katambah cenah sieun kakeunaan ku virus panyakit deh Ohen teh. Kawas nasib jalma nu direjengan ku nu marake saragam bodas ku kuncungan sabari tarumpak ambulan cenah palias teuing. Kayak bisa-bisa manehna balik ngaran. Sok padahal manehna oge can ieu ari nempo sacara langsung mah teu kadeuketan. Ya kitu we nyaritana teh bari ditambahan jeung naon nu didengena. Kituna teh Ohen sabari ngabirig-girig sagala rupa. Ugue dongeng na Ohen teh ngajadikeun sabagian warga nu pareng ngadengena. Nu tadi mah tiis-tiis oge. Jadi ngadadak haringhang di lemur teh. Najan eta oge teu saeutik warga nu teu ieuh mirosea kana kabeh omongan Ohen. Adon sing laleos we teu hayang lila-lila ngadenge Ohen nu keur ngocobla. Geus katelah cenah Ohen mah mun nyarita teh sok dibarengan ku ngawadul nya ge rame. Kumaha we dongeng. Komo mun aya nu nangap mah kalah ngadon sok beuki angot nyarita ka mana karepna teh. Samalah sok ngadadak bager naraktir udud jeung kopina. Tapi apan aya oge jelema nu anggapan tur parang boga watak leumpeuh Yuni. Jadi ngadadak soak apan eta teh. Heueuh geuning cenah. Akur caritaan Ohen teh. Jika berita nu unggal usik dibabaca dina TV jeung radio. Yeuy. Eta teh kitu nya Ohen, kaayaan di dayeuh teh. Jika kitu jika dina TV meureunnya. Di kota teh loba nu sing gelepek kawas hayam ku tetelo kitu. Jadi sieun ibi mah ih. Nya kudu kumaha atuh ari geus kieu. Makaning boga budak nu keur digawe di kota boa-boa ieu mah yeuh boa-boa. Ceuk Bioni nu harita teh pareng ngadenge caritaan Ohen. Bioni teh keur pareng balanya ka warungna Ceu Uyun. Atuh lain deui reuwasna. Da sidik Bioni mah salila ieu sakitu kasieunana pisan ku ngaranna virus teh. Sok padahal da ari di lembur mah rata-rata jalma teh lainna teu apal jeung teu sarieun. Lainna teu apa jeung teu sarieun ku kaayaan wabah nu keur nerekab sa alam dunya ieu teh. Tapi lantaran baroga pikiran anu bangblas tur sapopoena aya di lembur nu alamna masih keneh bersih. Jadi teu ieuh jero teuing mikiran ka sieun teh.
Nya eta oge sok rajeun lalajo berita dina TV. Tapi kalah kulila mah ngadon giung cenah. Kawas kudu dicaritakeun. Kawas dicaritakeun deui. Lamun teu sidikna unggal usik nu ditempo teh berita eta deui. Komo nu aktif di sosial media mah aya eta oge aya kalana duka kumaha maksudna. Tiap meunang berita anyar teh lain ngan saukur ngahaminan hungkul. Ieu mah ditambahan ku teu weleh ngabagi-bagikeun ka tiap broadcast. Geus puguh dina beranda manehna mah teu sidikna pinuh we ku artikel-artikel meunang mulungan. Nu dibagikeun ulang deui. Halus eta oge meureun ari niatna mah saolah mantuan mensosialisasikan ngeunaan bahayana eta virus. Sangkan masyarakat tatan tur waspada ngayonanana. Tapi nya eta sakepeung mah berita nu dibagikeun teh sok taras disaring heula ti manajolna. Aya kalana teu dibaca-baca acan ku manehna mah sok ujug-ujug langsung we dibagikeun. Panti heula oge kungsi ngabagikeun artikel nu duka teuing ti mana sumberna. Derweh cenah ngajarkeun teh. Agim ngantunkeun. Sok padahal eta berita teh bohong. Nu aya mah agim sehat we teu naon. Nu antukna teu saeutik berita nu dibagikeunana teh teu luyu jeung fakta. Nya hoax teh meureun. Alih-alih jadi manfaat nu aya kalah ngadon jadi loba mudorotna. Nya da teu saeutik panjalma nu langsung ngandel kana eta berita nu dibagikeunana teh. Samalah pipilueun deh dibagikeun deui ku nu sarua resepna kikituan. Duka teuing atuh ngarah disebut naon eta teh. Kitu we meureun ka resepna. Duka eueuh gawe wae. Eureun so teh posting status kikituan. Mun kuatana beak we meureunan. Atawa HP-na digadekeun keur meuli udud. Nya puguh bi. Puguh we bi. Kitu pisan gayaan di kota ayeuna teh. Jelema sing gelepek loba nu maot geraduh. Da eta mah tuh ambulan teh manising hariung. Angkutan nu gering jeung nu maot. Mandi gempar atuh. Rumah sakit pararinu nu garering loba. Loba nu teu katulungan. Samalah lolobana mah nulungan ngadon jadi gering terus we maot deui. Eta tuh pokona mah bikeung di kota mah mata komat ibi oge kudu sing tarapti bisi eta virus teh keuna ka ibi. Tuluy we ke tatalepa teu bisa-bisa di dieu oge sarua jiga di kota. Mun bisa mah bi ibi oge kudu disuem geura ameh kanyahoan aya penyakitan jeung henteuna. Duka kumaha eta ohen teh bet ngadon ngomong kitu ka Bioni. Nu haritangan ngaregepkeun caritaan manehna. Sok padahal teu kabeh bener eta caritaan ohen teh. Manehna oge lolobana mah ceuk beja. Jeung deui manehna sorangan nu jelas-jelas karek balik ti zona merah cenah. Teu sing make prokes. Teu karantina heula di sadatangna ti kota teh. Samalah teu masker acan. Adon melenyun we udud sabari ngocoblak teh. Bioni sanepina ka imah nu saterusna ngumbah heula leungeun.
make sabun dikulah nu aya di hareupeun imahna dikeun ka bersih atuh kokocok sababaraha kali utara-tara teh sasari barang hanjat ka jero imah teu sidikna riweus-weus kanu jadi salakina nu katelah Mang Unus nu harita keur mersihan kurung manuk leupet sabari heheotan kituna teh sok padahal dari manukna mah eueuh ieu paeh dihakan beurit peuting kamari. Bapana matak oge ulah dianggap lulucon wae ieu wabah teh atuh teteh lah bener geuning kejadian di kota teh ieu luyuk pisan jeung nu diberitakeun dina TV. Oh naon ieu teh datang-datang bener riweuh kieu. Oh dah bapa nama anggap sepi wae karena kaayaan ayeuna teh keur sakitu gentingna kawas nu teu percaya wae geuning. Nya naon ieu teh sing parele nyarita teh naon judulna asa teu puguh teh ha. Mang Unus nu harita memang can ngarti kana maksud Bioni nu ujug-ujug paciweuh sabari bangun nu ngemu kareuwas. Kumaha atuh nya ari geus kieu kuring jadi melang kanu kaayaan jang dodo nu keur gawe di kota makaning keur sakieu gentingna cenah cek soher oge bieu di kota teh cenah ieu jalma-jalma teh sing gelepek kawas hayam ku tetelo. Nah kudu kumaha atuh bapana nah urang teh dek cicing-cicing wae atuh ieu teh. Oh Nabi Oni sabari tang ting teh di tengah imahna bangun teu geunah cicing. Bioni teh jadi inget kanu jadi anakna nu keur digawe jadi palayan jongko lauk asin cenah di kota. Nya ada salapun jadi kolot gade ngewawar sarupa kitu tina berita TV katambahan ku dongeng najang ohen tadi di warung. Teu wudu we jadi melang jeung hariwang kapikiran kanu jadi anak nu memang kaayaanana paanggang dicipta-cipta besok padahal can karuhan kumaha kaayaanana. Nu kumaha teh teu gugur teu angin ngadon jadi riweuh geuning. Eling sia teh Oni istighfar. Oni asa kabina-bina teuing. Da memang aya naon atuh ieu teh? Asana teh nya. Da kitu. Anggap sepi wae di dinya mah. Sakitu kaayaan sakieu haringhangna teh. Awas ya awas. Tong deket-deket teuing jeung kuring. Kudu jaga jarak ayeuna mah bisa aya virus. Pokona mah teh saprak ayeuna Bapak. Kamana-mana teh kudu make masker. Terus kudu mindeng babanyo make sabun sing bersih. Teu meunang sing radiung teu urus. Balik di sawah teh kudu buru-buru balik mantong simpang ka ditu ka dieu. Aduh. Eta. Manya dewek macul ka sawah kudu di mamasker sia teh. Jeung deui. Ari dewek macul di sawah emang panggih jeung saha? Jeung bancet ha. Minggu sia. Untung nyiar-nyiar pipa nyakitun. Pola pikir maneh tah nu kudu di masker mah. Ameh teh sagala asup kana sirah. Wantukna jadi kitu tak kawas nu owah. Awas ya. Kayak penting tong make jeung hayang sarebareng jeung kuring. Ingat jaga jarak sia. Montong padeukeut. Sing angang sia ayeuna mah. Samodo ting Dek-dek hees jeung kucing we.
Kitu teh Mang Unus sabari ngaleos lalu keluar ninggalkeun Bioni nu kalah jadi ulang-ulang teu puguh. Mang Unus ngaleos teh lainna sapati-pati nyingkahan Bioni hungkul keur ngadadak panik. Tapi jigana Mang Unus rada kapangaruhan oge saeutikna ku omongan nu jadi pamajikanna bieu. Pang-pangna mah nalika Bioni nyaut nyuat-nyuat ngeunaan kayaan nu jadi anakna. Udah sarua we melang Mang Unus oge jadi kepikiran mika melang kenu jadi anakna. Nyatana Jang Dodo nu keur digawe di kota. Nyada tadi teh sajeroning Bioni nyarita sarupa kitu. Najan teu nemalan oge Mang Unus salaku nu jadi kolot. Jadi ratu jajantungna. Tugenah hate sok sieun nu jadi anak kumaha onam di kota. Atuh geuwat Mang Unus teh muruk ka imahna Ceu Nenis. Ceu Nenis nu jadi adi beuteungna. Dek ngenta pangneleponkeun Jang Dodo cenah make HP-na. Isinya Jang Dodo di kota kumaha ona. Dasasari oge mun seug aya perlu teh sok ngenta dipangneleponkeun ku Ceu Nenis teh. Da sidik Mang Unus mah teu bogaweun handphone. Keur mah dina bogana ge da teu bararisa ieu cenah makena. Atuh teu talangke eta oge harita keneh Ceu Nenis teh geuwat telepon Jang Dodo. Sanggeus telepon nyambung kadenge dina telepon sora Jang Dodo nembalan. Halo Bi, waalaikumsalam. Aya naon Bi? Iya cenah. Bapak hidup hayang ngobrol, hayang nelpon. Oh, ya sok atuh, mana bapakna? Tuluy we. HP teh diasungkeun ka Mang Unus. Halo Pak, aya naon asa request ieu teh geuning? Tembal Jang Dodo deui maira nu jadi bapana ngaliwatan telepon. Jang, na hidup tu pun naon di kota Jang. Oh, nak naon kitu Pak? Eta pan ayeuna teh keur sakitu gentingna. Cenah di kota Telin, mulang bapa mah lain kuna naon. Bener hidup teu kuna naon. Jang, Ari bapak, aya naon atuh di kota? Genting teh genting kumaha? Ieu Dodo keur di pasar. Ya kieu we seperti biasa. Rame di dieu mah. Asa teu aya nu genting biasa we kieu. Ya nu kari tempat sejen mah. Eta ge sok rajeun Dodo. Ngadedengekeun batur nu ngalobrol. Tapi duka palebah mana nama kejadian nu sanya nama. Oh gitu. Udah kota Cilega atuh Pak. Lain kuna naon Jang. Hari hidup teu kuna naon mah nya syukur. Nyata no jadi kolot mah pan melang Jang. Komo hindung-hinduk mah geuning. Kau kan ngadadak beda tadi mah Jang. Aya di lain dina aya nu ge meureun. Oh, Duka ting palebah mana. oh gitu. Oh, kumaha tuh? Ya syukur. Itu atuh Bapak. Oh gitu. Oh atuh syukur hari itu hidup. Oh Sadenge-denge teuing. oh nya. Hari waspada mah heueuh kudu ieu oge. Teu di mana oge apaan.
tapi lain hati nguput kasieun anu kamalinaan. Oh bener. Jadi teh jadi ngadon gering we gering pikir deui. Oh bener Jong. Pakeung. Oh bener. Oh Kamal kitu kade ulah sok sadenge-dengena teuing. kun. Pas we kitunya Pak, dodo bade damal deui. Oh Hapunten nu kasuhun tang tos seueur lepatna, tang tos seueur kirangna. Tapi sok sanaos kitu atuh mudah-mudahan we tiasa ngajantunkeun Bang Lipur Kolbu pang beberah kana mana moal di sadayana. Tong hilap tadi subreknya disubrek. Mangga atuh. oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kumsalam Jong.